Salam pemirsa, penakan deui sareng abdi Zahra Fitriana dina warta dinten ieu. Aya beja ngeunaan kagiatan 7K anu dilaksanakeun ku OSIS jeung MPK SMK Al-Hadi Bandung. Ieu kagiatan miboga tujuan pikeun ngajaga kabersihan, keamanan, jeung kaendahan lingkungan sakola sangkan tetap nyaman tur asri. Ieu laporan lengkapna. Organisasi Siswa Intrasekolah, OSIS, jeung Majelis Perwakilan Kelas MPK SMK Al-Hadi Bandung ngalaksanakeun kagiatan 7K di lingkungan sakola ieu. Kegiatan ngawengku keamanan, katertiban, kabersihan, kaendahan, kakeluargaan, kasehatan, jeung karindangan. Ketua OSIS SMK Al-Hadi Bandung nyebutkeun yen kagiatan 7K ieu penting pikeun ngajaga lingkungan sakola tetep bersih jeung sehat. Salian ti eta, kagiatan ieu oge bisa nguatkeun rasa kakeluargaan antar anggota OSIS jeung MPK. Ku ayana kagiatan 7K ieu diharepkeun lingkungan SMK Al-Hadi Bandung bisa jadi leuwih rapi, bersih, sarta nyaman pikeun sakumaha warga sakola. Eta tadi warta ngeunaan kagiatan 7K anu dilaksanakeun ku OSIS jeung MPK SMK Al-Hadi Bandung. Mugia ku ayana ieu kagiatan lingkungan sakola tiasa tetep bersih, aman, sarta nyaman pikeun sadaya warga sakola. Hatur nuhun parantos nyaksian, dugi deui dina warta salajengna.